Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu Ulijang tepang deui sareng dongeng Sunda. Tepungna tilu jawara karya Yayat Ruhyat anu dipedarkeun ku Mang Cemong dina bagian ka-12. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palamitra kaum dangu, mangga urang teraskeun deui carios dongeng tepungna tilu jawara bagian ka-12. Dina hatena Badar ngarasa yakin Ibrahim moal bisa ngalawan kekuatan dua jawara si tangkorak hideung ejeung sileungeun baja. Kacarioskeun ti beurang keneh Ibrahim asa teu puguh rarasaan pating sareblak kawas keur manggih kareuwas atawa pirasat rek panggih jeung balai. Jut manehna turun ti imahna nyamperkeun ka Jaka anu harita keur anteng ngalatih gilang. Ibrahim ngajanteng bari ningalikeun budakna anu beuki dieu beuki tambah maju. Jaka ngareret ka lanceukna, kaciri ku Jaka lamun lanceukna keur aya anu dipikiran atuh gancang Jaka nyamperkeun. Kang, sapertos aya anu diemutan, ceuk Jaka. Puguh yi, ti tadi akang teh teu ngeunah hate, asa seseblakan ieu teh. Leng Jaka ngahulang bari noong ku panon batinna. Teu lila indra kagenepna ngabejaan yen dina engke peuting baris aya anu bakal datang rek ngaroga hala lanceukna sakuluarga. Palamitra kaum dangu, Kang, upami tiasa mah gilang sinareng si teteh wayahna ungsikeun heula. Nah kumaha kitu yi? Ibrahim reuwas. Rupina engke wengi baris kadongkapan jalmi jahat anu bade ngaroga hala ka akang sareng ka keluarga. Ibrahim geus teg pikiranana ka Badar. Badar masih dendam ka manehna. Teu loba carita Ibrahim langsung nepangan pamajikanana. Nyai, wayahna ayeuna keneh bawa gilang ka Abah Sura. Pamajikanana colohok semureuwas. Naha, aya naon Kang? Peuting ieu aya anu baris datang rek ngaroga hala urang. Wayahna Nyai jeung Gilang ngungsi heula ka Abah Sura. Pamajikanana gura-giru mun telan pakean keur salin tuluy indit ka imah Abah Sura dijajabkeun ku tatanggana. Palamitra kaum dangu, beurang maju ka sore teu karasa diganti ku peuting. Ibrahim jeung Jaka geus waspada, duanana caricing di luar imah. Ari bulan anu karisa potong ecesnya angan sakabeh lembur. Dalah Ibrahim jeung Jaka bisa ngawaskeun sagalana ti kajauhan. Kolebat, kolebat, Jaka ningali aya nu ngolebat datang. Kang, waspaos, ceuk Jaka ka lanceukna.
aya nu tos dongkap tapi mung saurang. Ibrahim beuki ningkatkeun kawaspadaan-na. Tekung silila aya sora anu hoak bari rada anggang keneh. Sing horeng bener anu datang harita teh taya lian ti Badar ejeng sapara kanca. Badar diapit ku dua jawara nyatana setangkorak hideung jeung sileungeun baja. Ti tukangeunana diabring ku anak buahna. Poma ulah patebih Kang, ceuk Jaka. Kaluar Ibrahim, geura sing hareupan kaula jeung si tangkorak hideung oge sileungeun baja. Badar terus hoak. Jeleng Jaka jeung Ibrahim ka hareupeunana. Badar mencerong ka Jaka, "Silaing saha?" Kuring adina Kang Ibrahim anu 20 tahun ka tukang dipicen ku Guru Andika. Ceuk Jaka, "Hahaha, kabenaran lamun kitu mah silaing nyamperkeun pati diuyup ketina dua anak peuting ieu. Sok maju dua anak kagok." Badar terus hoak, "Kang, waspaos." Jaka ngaharewos, "Serbu barudak." Badar marentah anak buahna. Ibrahim jeung Jaka dikepung ku welasan anak buah Badar. Jeleng Ibrahim luncat ning hareupan Badar, tapi nya kitu teh Ibrahim lain tandingan Badar, atuh Badar jadi bulan-bulanan. Malah sanggeus narima peureup Ibrahim nu nyangsang dina angeunna, Badar Namru teu walakaya. Ningali Badar jadi bulan-bulanan Ibrahim, sileungeun baja ngagajleng. "Sing hareupan aing," pokna bari pasang kuda-kuda. Waktu ningali sileungeun baja ngagajleng jeung hareupan Ibrahim, manehna gancang cengkat deui bari ngahumbatkeun bedogna rek dipake nyabet beuheung Ibrahim. Teu jauh ti eta tempat si tergos hideung anu tadi katingali ngolebat keur nyaksian anu keur tarung. Palawargi kaum dangu, ari Ibrahim anu keur nying hareupan sileungeun baja, dadak sakala inget ka anak pamajikanana, beungeut pamajikanana ngolebat, atuh Ibrahim kaganggu konsentrasina, manehna ngolemar. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Cak dugi ka dieu carios tepungna 3 jawara dina bagian anu ka-12. Hapunten anu kasuhun bilih ieu carios atanapi anu ngadongengkeunana ieu carios kirang merenah dina kadanguna oge tina macakeunana. Hapunten simkuring anu sageung-ageungna. Mudah-mudahan oge ieu dongeng sing aya mangpaatna kanggo urang sadayana, kalayan tiasa ngahibur ka palawargi itung-itung pangbeberah kana manah. Ngaturkeun nuhun kana dukunganana. Mangga wilujeng kantun kasadayana permios.